Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'anni. Naon cenah? Bener ieu mah. Hartosna teh pelan-pelan. Minallahi. Bener ya ge. Pelan-pelan eta teh ti Allah. Wal ajalatu. Nah ieu. Lepat ieu mah keunana kieu. Wal ajalatu jeung ari gagancangan minas syaitoni, bener mina nama ngan asyaitoni na lepat ya kudu nama minas syaitoni eta ti setan. Jadi ulah naon, ulah gagancangan, ulah buru-buru, ulah rusuh, ulah rurusuhan. Sabab rurusuhan teh eta teh ti saha cenah? Setan. Ti setan. Tapi kudu naon? Sabar. At-ta'ani teh pelan-pelan mah ti saha? Ti Allah. Ta ieu teh ngalarapkeun ieu teh dina salat berjamaah. Contona teh kieu, lamun bade angkat ka masjid sejak salat berjamaah maka sunat hukumna init ka masjid teh pelan-pelan santai, lempang bari dengan katingalina teh lempang dengan penuh rasa katingali rasa hormat. Kumaha lempang ka masjid teh alusna tawa sunatna kieu we. Kieu. Kitu we lempang. Paham? Sok sanajan naon cenah? Sok sanajan ku lempang pelan-pelan init ka masjidna teh paja teh bakal tinggalin naon? Berjamaah. Bakal tinggalin naon? Berjamaah. Tetep sunat naon? Pelan-pelan katinggalina teh hormat. Makruh kita ke masjid berjamaah. Makruh eta teh. Gitu teh. Tah carana eta teh ti setan kikituan teh cenah. Tah carana lamun santai ongkoh, pelan-pelan ongkoh init ka masjid peukeun berjamaah teh. Salat berjamaah kaburo ongkoh carana teh alusna mah memeh adan teh geus init. Paham? Bakal kaburo da initna memeh naon? Memeh adan. Tapi nu dimaksud pelan-pelan teh lain berarti pelan-pelan init ka masjid rek salat berjamaah terojol anu ngajak ngadongeng lain kitu maksudna mah. Batur arek balik misalna teh diajak ngadongeng tah lain kitu maksudna teh kitu nya.